Duh, kudu bahagia sih cengar-cengir kitu kenandra benawan. Bagi-bagi atuh aing. Wah, dek jadi rada bingung gitu euy sebenarnya mah. Ari beungeut teh ganteng tuh sih. Kira-kira gitu. Da cek deh. Teu rame jud teuing teh ngerak-ngerak teuing. Lumayan mah bereneh. Ulah janda atuh sia mah. Ulang ngalamek naon geus ya sari. Ieu, dek kan geus meuli pulsa heuh. Ditanya ku awewe teh ngalkan eta nomor dewek geura. Pendek bingung. Berarti dek ganteng kasep atuh meureun heuh. Jaga kontra awewe. Nya awewe atuh. Mana eta nu dagang? Eta belah kaler. Aus teh gulis. Nomor saya Penta. Make minta nomor dewek geura pendek bingung. Lamun teu di Penta ke pulsana asup ka mana belegung. Si Oh, tapi nama si ada ka mana? Tapi nama nyaman tadi peta nomor dek karek ngeujian makan naon atuh. Oh, nomor HP tapi nama. Pak. Cek. Mau Pak, damang Pak. Alhamdulillah, madinya sehat. Sehat. Mana tuh? Baik dina sugan Pak. Oh, pugu. Dangdanan geus Ya. rapih. Lumayan, Keren pokona. Di mana kerah kiki ciprikan wae tuh. Pak. Naon? Sok celik. Jual motor ya Pak. Motor saya. Tahun depan kurang atuh Pak. Itu beli tadi surat-suratna. PNK aya, BPKB aya Pak, SIM aya. Bener Pak. yo. Kan meureunnan urang teh teladan meureunnan Pak. Ini nu eueuh, nu kurang. Kan Pak. Surat kawin. Makanya Pak, di mana-mana ge lamun can nanyakeun jual beli motor atau nilang SNK, SIM jeung BPKB. Depannya kan beda deui jeung surat kawin hiji deui mun aya surat kawin kudu dibayar, mun eueuh mah nyaman semua. Oi, Musim hujan. oh, jang masa berkembang biak mah emang cocok ieu mah. Naon kira? Oh, budak eta budak tomo. Emang tuh, budina pos Spanyol biola kita. Meow bukan mah. Cinta mati pokona. Ulah. Dah, bogoh mah dengan ka pamajikan atur. Astagfirullah sia mere nasehat terbalik. Si eta mah bener dek ngabejaan we. Emang naon geura? Bedana pahlawan ini pemajikan batur. Yo, topan bedana heuh, parawan mah jeung nu geus boga pamajikan heuh. Adi parawan mah bedana loba sainganana. Moal bener, termasuk dek oke pasti hayang. Apa satu pemajikan batur pernah emang? Nah, lamun pamajikan batur sainganana ku hiji. Saeutik. Salakina doang. Siapa mah bener. Moal. Ini sosial. Jelas lah. Mah tengah ada anu. Ada. Cek. Ayo bos karakter gua tuh. No. Mangsa kok budak. Kunaon gitu? Iya. Itu kan jurusan komunikasi. Wah, bener ya. Mamna Neng. Naon eta? Mi. Waduh si Neng ngikut. Meser di mana eta? Neng meser di mana? Di warung mana? Warung itu. Meunang. Meunang Neng gitu. Coba masak Neng, guys. Pembahasan Pak. Kan bro, bener ya. Anjir, coba ingetan. Nah, cocok bener euy. Nih, nyonya. Tapi nama Eta teh jurus dek lah cara ke posisi terdesak. Udah boga kandangan. Sikat.